Kiai cenah kula kurang kumaha penting tahajud disuk-isuk salat dua tapi usaha macet dihubung-hubungkeun ibadah jeung nu kos kitu cangkel aing mangadengna ge kudu ngaji heula teh jelema kos kitu tah geus ibadah mah geus ka Allah lillahi taala ulah sok dihubung-hubungkeun jeung usaha sebab usaha mah eta mah geus dibagi ku Gusti Allah geus anggeus pembagian urusan dunia waktu urang keur di jero beuteung sugihna susahna geus aya tulisanana ulah sok dihubung-hubungkeun ku ari mah tinggal lillahi eta mah urusan-urusan salat duha kana rezeki eta mah sakadar ngabibita jeung jelema anu handap imanna nu ipis imanna supaya kabita